jarang bayar utang. Iting. Iya, Nyak. Air hangatnya udah belum? Udah, Nyak. Segini, Nyak. Apa-apaan ini, kan ini buat mandi saya. Kenapa pakai ini? Bayi juga nggak cukup. Maaf, Nyak. Apa-apaan kamu pakai masker? Kan udah diperintahin sama pemerintah suruh pakai masker. Emang ini di mana? Di rumah, Nyak. Ih, ampun Iting. Bukannya kamu itu tambah pinter punya bos seperti saya. Maaf, Nyak. Buka maskernya. Siapin air panas ya. Iya, Nyak. Majikan tuh banyak gaya, banyak tingkah. Untung gaji saya kemarin ditaekin. Kalau enggak, saya udah minggat. Aduh, si Kaila diajakan ulin bungun. Orang geus mau masker wah iya teh si Kaila. Hah? Naon? Mana mas Songi? Atuh kadenya. Atuh aing kasihan. Amun teh kieu urang mah bisa ulin. Untung aya ieu. Aduh, poho apes pisan. Teh mau guntingna. Kumaha nya? Alus-alus ieu. Geus bubusahan. Aduh, ieu kumaha nya makena? Mana orang hayang ulin kasih eneng. Ah, cobaan. Kumanya. Kieu sugan. Dia mana kenaon? Shh, tong gandeng, ini urang mesti nyahun. Urang soalna mau ieu di ditu. Emang eta naon? Sang nyaho ieu naon? Ieu kutang mie urang, nyaho teu. Ieu teh kuantar di masker. Ya, orang mah paribasa. Corona we cenah kitu. Jadi we kuliah kerja masker. Alus teh kieu. Alus teh. Ya mana mau dicarekan eta? Santuy mau carekan ieu, we urang makan bager-bager galak gitu. Siaman dicarekan sih. Alus teh kieu. Ya mengewa ih. Kira kumaha masker make eta. Eta nu saha? Kayak lamun dia. Dia ajak orang we. Ya ada kali. Hei. Ayo nama hayu orang OTW. Hayu, tapi eta kutang rek kumahakeun. Kang hayu. Aduh, ieu teh jadi inget ka mantan kieu euy. Tah mantan teh tanu kahiji tah. Aduh, Andra maneh teh meniku bager, mere kongkorong, mere segala rupa teu pikeun ka maneh bangkrut. Aduh, tah mantan teh lewat deui tah si Ejar tah. Mah meniku bager pisan nganter orang modal, nganter orang ka mana. Marana reka marara ke nu kos kitu bangun di lembur euceut teh eta mah jang embe oge. Ibu kontrakan lagi eueuh. Ka mana? Teu nyaho tadi cing geus tadinya. Ada cici make masker. Emang kunaon sih mararake masker wae? Dina YouTube, dina Twitter, dina Facebook, dina lain-lain lah. Kan ayeuna mah rame corona, COVID-19. Segala corona sakalian corona kokorebet dina carana bapa maneh ya. Da di lembur urang mah aya corona ieu da jelemana ge saroleh. Geus eueuh mah rek ngahirup udara segar. Ya teh, Cek. Ini kutang siapa ya? Iting. Iya, Nyak. Ini kutang kamu. Bukannya. Terus kutang siapa? Udah tahu, Nyak. Makanya saya lihat dulu ukurannya berapa. Wah, Nyak, ini mah yang tetangganya. Kita kasih ini, Nyak. Ih, ogah banget saya ngasihin kutang biar dia sendiri aja. Ih, Nyak, ini masih bagus loh. Ya udah, kita jalan-jalan siang yuk. Ayo, terus saya ambil payung dulu ya.
dari mana? Itu saya habis lihat sawah. Oh iya, saya juga mau lihat sawah. Ngomong-ngomong, ibu sekarang tinggal di villa yang di Ono ya, yang dekat rumahnya mamahnya Mariam. Oh iya. Ibu kenapa pakai masker? Iya, soalnya ini anjuran pemerintah harus pakai masker. Iya, di sini mah kan pada miskin semua, jadi nggak bakal nularin. Kalau di sono mah di pinggir jalan banyak mobil-mobil lewat, jadi takut ketular gitu. Silakan saya ke sana dulu ya. Iya. Cek kada ngolah, itu arung tak bawa ke mana sih? Geus nyaho euceul mah tukang ka kebon, marane ngan nyingil wae, euceul mah mau ka mall ieu. Sebentar ka mall. Euceul mah tukang ngaranjah kebon batur. Mah tuh aja teh, entah make masker hareudang sebentar ka mall. Ka mall kos nu gara-gara breg duit wae. Ongko cenah cek mane mallna tutup gara-gara si corona. Ya mana nyaware ka sawah mamane teh make kutang meureun. Kutang pamali sa teh hayang kanyohan ku batur dilegleg si Neng. Heeh, tuh mah. Geus kapalang ayeuna mah mararaneh buru bantuan ngalasupa. Ke mun paloba-loba ngalasupa mun loba ku euceul dibelikeun masker 10. Geus aja orang marek menikmati udara segar. Hayu ah. Cici, kamu ngapain di sawah saya? Oh, ini sawah bukan terakan. Bukannya ibu kontrakan ada di villa? Ya, saya di villa. Emang kenapa? Enggak apa-apa. Ih, ting eta maneh kutang nyungsang di dinya. Ya Cici, ayo orang balik kalilaan. Jam eta kutang mamah maneh oge geuning nyangsang di sieu ting. Heueuh anehnya. Sugan payah ku urang tadi dialungkeun. Heueuh sugan nyam. Tanya keun. Iting eta nanti manggih eta di mana kutang? Di villa. Oh, berarti kealungkeun neng. Oh, ini kutang mama kamu. Pantesan aroma-aroma miskin. Jam kutang indung maneh oge. Udah, sono pada pergi. Nanti sawah saya jadi keturunan miskin. Yui, aku sabun. Dasar kebiasaan orang miskin. Sawah punya siapa, ngambil siapa. Kebun punya siapa, ngambil punya siapa. Iya Nya, saya juga nggak mau ketularan miskin Kak. Jadi saya setia sama Nya. Ini bagus, baru mau jadi kaya. Diam sih alaga nyin masker dina kutang heula atuh bala teh jadi ngahuan ukuran susu induk maneh. Biasa we atuh. Marane olahragaan ngebak di tempat nu kos ieu tuh tingali tai segede botol.